Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa sadaya urang paamprok jonghok nu tepos sareng nu denok nu kasep jeung nu jonod dina acara nyata dongeng Sunda babad gemod bagian pertama. Tina siji mangsa tina hiji kampung nu jauh dina perkotaan aya dua pemuda nyata nu ngaranna si Kemod jeung si Jaya. Hayang apal kanu ngaranna kota can pernah sama sekali ke kota. Cita-citana si Kemod jeung si Jaya ieu hayang nyekel terminal Jakarta. Hayang apal kanu ngaran Jakarta, hayang nyekel tiap-tiap terminal di Jakarta. Hirup di luhur gunung, indah panorama tina perkampungan. Si Kemod akhirna guguru ka siji tempat di gunung di bae anu jauh tina keramaian. Hiji laju si Kemod jeung si Jaya lumaku nyara ilmu kabatinan, ilmu kadugalan lantaran cita-citana rek kajawara nyata leumpang ka hiji pesantren. Di pesantren eta si Kemod ngulik ilmu kadugalan, ngaji alatna ngaji Qur'anna sareng ilmu kadugalan di dinya diulik kabeh. Selang tos lami caritana singkat tos 2 tahun si Kemod jeung si Jaya akhirna guruna ngayakeun sayembara saha bae maneh nu meunang gelut di dinya. Kemod jeung si Jaya empek ka ditu leumpang ka Jakarta tak cekel tiap-tiap terminal Jakarta. Akhirna daek teu daek si Kemod jeung si Jaya lantaran akhirna ngadu jajaten lantaran ku hayang-hayangna ka kota Jakarta. Ngaluarkeun ajian ilmu Pancasona, Braja Musti, Tapak Geni, segala-gala dikeluarkeun ilmu-ilmu itu. Beak tampian, beak gunung, beak sawah, beak tegal kungsi pertandingan ieu berlangsung selama 3 poe 3 peuting. Jurus segala-gala dikeluarkeun. Akhirna pertandingan eta dimenangkeun ku si Jaya. Si Kemod ambruk eleh. Akhirna guruna nugaskeun ka si Jaya, empek maneh Jaya heula ka ditu ka Jakarta cek guruna. Tapi ingat di ditu sing waspada ulah dibawa ujub jeung takabur cenah. Sok maneh heula ka Jakarta. Akhirna dengan riang gembira si Jaya leumpang akhirna ka Jakarta. Si Kemod ngelus dada, manehna ge hayang apal nu kono ngaran Jakarta. Bari pamitan si Jaya ka guruna. Tos berselang 2 tahun akhirna singkat caritana si Jaya tos uwih deui ka pasantren. Disambut ku santri sorak gembira, "Oi, si Jaya datang, cenah si Jaya datang." Si Kemod ge keluar, "Menang naon maneh cenah si Jaya di Jakarta?" "Woi, Kemod, aing mah geus terkenal cenah aran aing mah di mana-mana. Aran aing geus terpampang na gedung-gedung pemerintahan, na mobil, na toko-toko, aran aing geus terkenal sakaing kasohorna jawara." Si Kemod bari ngelus dada, cemburu sosial. Akhirna si Kemod minta izin ka guruna, hayang ngabuktikeun bahwa si Jaya geus terkenal, minta izin ka guruna hayang apal kanu ngaran Jakarta. Akhirna lumampah si Kemod naik ojek ka terminal. Lantaran budak kampung teu apal naon, pas naik motor nu ditincak lain stepna kalah kenal potna. Bari nanya ka tukang ojek geus bara tahun cenah mang ojek, tos 20 tahun gagah cenah ilmu mamang. Kula mah sajam begitu kuat cenah. Suku kula geus molodok tuh. Geus di dieu bae. Baraha cenah bayarna? 10.000 Kang. Dibayar ku si Kemod 5.000. Kapan Kang 10.000? Heuh pan siana ge milu cenah. Jadi urang 5.000 ewang cenah. Lantaran budak kampung. Akhirna si Kemod leumpang ka terminal. Di terminal si Kemod kaget ningali mobil bus ngaranna Prima Jaya. Si Kemod langsung nyambut golokna sak srepet dirobah etang nu ngaran mobil bus Prima Jaya. Dirobah ku si Kemod lantaran cemburu. Heueuh cenah bener isi Jaya ieu geus terkenal. Jadi dirobah aran mobil eta jadi Prima Kemod. Akhirna si Kemod naik mobil. Pas naik mobil siga rek asup ka musola si Kemod ieu. Sendalna dilaan si kotor cenah. Datang ka jero bus si Kemod tiba-tiba ningali TV LCD teh di jero bus langsung dibacok ku si Kemod lantaran di dinya keur film maung. Dicarekan ku kondektur, "Kenapa kamu bacok mobil saya dan TV saya?"
tak si kemod untung kueng jadi salametkeun lamun teu dikadek mah kueng cenah mau ngeta beak di jero mobil kabeh di daharan mau. Akhirnya si kemod tiba di Jakarta. Singkat caritana si kemod tambah kaget bae datang ke Jakarta ningali Monas di handapna aya ngaran Indonesia Tetap Jaya. Si kemod mani gede gehe si Jaya ieu boga ilmu naon cenah mani terkenal ki di mana-mana. Dirobah ku kemod akhirna jadi Indonesia Tetap Kemod. Terus si kemod lumaku deui nyelisiran tiap-tiap sudut kota. Terus jalan bari ente habis pikir. Didinya manggih material nu ngaranna toko bangunan Maju Jaya. Si kemod narik golokna dibesak serepet. Toko material eta dirusak usurna dirobah ngaranna jadi toko bangunan Maju Kemod. Lantaran si kemod ieu nyeun onar bae, akhirna dilaporkeun ke polisi. Ditewak si kemod akhirna ke polisi nyeun kaonaran dia bae ieu. Datang ke kantor polisi si kemod tambah kaget ti bae narik golokna di bae. Lantaran kantor polisi eta ngaranna Polda Metro Jaya. Si kemod marah di bae narik golokna jadi dirobah deui ku manehna mah. Jadi Polda Metro Kemod. Ya, pamirsa sadaya sakitu bae dongeng Sim Kuring. Engke aya kelanjutanna ka ditu. Aya episode kadua katiluna sampai engke panggih jeung si Raja Ramdut Roma Irama, panggih jeung Presiden Jokowi engke ieu bakal kadituna si